Ieu carita teh memang kisah nyata berijeng kaayanana can pati lila. Malah ieu pengalaman teh kasorang kuring pribadi. Tapi sata acana kuring bakal ngenalkeun diri nya aing ngaran sim kuring teh aya nu katelah mah Aep. Kuring asli orang Cigondewa. Kuring bakal ngaguar pengalaman pribadi anu pernah kasorang ku sim kuring. Malah dina sajeroning pengalaman eta teh kasaksian oge kudu jadi mamang kuring. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari kayan harita teh sim kuring keur diimah. Malah kabenaranana harita sim kuring teh keur nyeunan jejer. Nya anu dimaksud jejer paragi musik. Tapi kuring ge ngajeunan jejer eta teh ngan sakur jangan hobi hungkul. Kulantaran kuring gawe henteu nganggur kayanana. Nya anu antuk nama kuring teh boga karesep nyaeta ngusep. Nya aing ngusepna sim kuring memang lumayan rada jauh. Malah man sok tepi ka Cirata oge kuring ngusep teh. Nya nu dimaksud ngalalau jeung nu jadi mamang sim kuring. Barang kuring keur ka nyieun usep kitu nya naha atuh kuring beuk karewaskeun kulantaran aya ngadenge suara mamang sim kuring ngagerowan. Nya eta Mang Oha. Ip, Aip. Mang, naon? Keur naon si laing di dinya? Biasa we Mang. Kamari jejer nu kamari teh kalah potong euy. Oh, anu keur basa ngusep di Cirata teh ya? Urang kalah kudu we nyieun deui tuluy nama. Atuh, nyeun halus, amih maneh menangan. Sidik kamari ge meunang kapanan. Ku mamang kalah dipenta pan. Eupan mamang mah kalah nihil teu meunang. Tapi kan akhirnya nu urang kalah potong Mang. Ya, mun bisa sih silang ting kudu nyieun atuh, tanggal nyeun mah mending meuli. Meuli mah tuh duit di mana Mang? Boro-boro jeung meuli jejer. Sidik urang ngenan ayeuna madangna sakapanggih-panggih, ai teu nguseup mah. Aduh, maneh mengenaskan amat nasib maneh. Ya kieu we atuh da ngaran-ngaran jauh ti kolot Mang. Nya, atuh lamun sakirana maneh hayang ka kolot mah susul we ka kuburan. Wah, ai mamang batin tah urang paeh hai gitu mah. Kitu obrolan sim kuring jeung menjadi mamang sim kuring. Nya memang kaayaan harita teh sim kuring nu gelis. Nya nu dimaksud kuring geus teu boga kolot. Nya eta indung jeung bapa teh geus teu aya di kieuna. Malah kaayaanana kuring harita bubujangan. Barang kuring keur anteng ngobrol jeung nu jadi mamang sim kuring nya naha atuh kuring bet kadenge. Tina pangaras teh bet aya anu ngabewarakeun innalillahi. Ulah Mang, geus aya nu maot deui wae. Saha nu maot meh dieu kitu? Nya teh apa urang jalcing geuning dengekeun dah. Oh, Mang Rustam. Si Rustam?
Si kana mamang da kamari ge beja nama pajah garing manehanana teh. Waduh, kieu mah kudu ngalayat atuh. Oh atuh ngalayat. Ngalayat teh sok maneh. Beresan teh nyujang nempo ka ditu. Da sahabat tuh saya teh teh. Oh nya mang. Ya atuh. Barang geus kitu kulantaran kuring ngadenge eta bewara tina pangaras teh atuh nya nu antuk nama kuring jeung mamang kuring ngajugjug ka eta patempatan Mang Rustam nyaeta bade mastikeun bener jeung henteu naon anu dibewarakeun tina pangaras. Barang kuring leumpang memang katempona ku kuring di imah Mang Rustam teh geus lobahan jelema kayana nya atuh nu antuk nama kuring ge kadinya. Bari jeung nempo kayanana memang Mang Rustam teh ngejapapang geus keur ngabandian. Aijak beja mah maot Mang Rustam teh ngadadak malahan teu geuring nya ngan sakur muriang biasa. Tapi barang geus kitu kuring ge anggar jadi pemikiran abet bisa mautna secara ngadadak samodel gitu. Seorang semana horeng cek pihak keluargana nyata maut Mang Rustam teh karena serangan jantung. Pernah ieu mamang urang teh maut tuh ngadadak eta teh lain kumaha ieu. Urang ge apa sugan teh kamari teh pan kosi ka dokter lain. Buru-buru ka dokter atuh. Kapan sidik ngomong urang gering lagi kitu. Masalah cenah parastris mah geus biasa. Pada atuh mah boga penyakit jantung. Ai kitu meunang kareureuwasan naon? Teu pira atuh. Pira genan ya maneh lauk asin. Da lauk asin teh dicolong ku ucing ai pas digebah eta ucing teh ngajleng bari jeung kayanana teh mepeskeun piringna oge atuh Mang Rustam mah gebeg. Tuluy we. Pada hari tage langsung ke kejetan. Wah, kebira gara-gara lauk asin ya. Asa aneh oge heuh. Atuh kumaha memang geus kenyataanna kitu. Meureun nya intina sih meureun geus takdir ai kitu nama. Wes atuh urang bajero heula. Sok. Barang geus kitu sagalana dicaritakeun kudu jadi dulurna. Ya kuring atuh ngobrol jeung jadi mamang sim kuring. Biasa ngobrol ngalir ngidul. Barang geus kitu nyanaha mamang kuring bet ngomong ka sim kuring. Nyaritakeun bahwa lamun misalna eta ukuran mayit dicokot di jendijer teh bakal menangan di mana kuring ngalalau. Cek beja mamang kuring. Ya, itu. Namun ukuran nana anu si Rustam dicokot ukuran mayit jangan nyan kuburan. Kumaneh ieu dipake nyer. Tah, kan di mana jadi pakai menangan ngalalau teh. Benar gitu mang? Ya atuh imanya. Tapi orang kumaha teu pasti moal bikeun mun dipenta oge. Ya moal dibikeun atuh istilahnya mending kada cokot wangkai misalnya geus beres. Da ayeuna mah urang cong ke pemakaman pasti ukuranna geus tapi teu heula ka ditu. Ayo atuh urang mah cong nungguan di ditu we. Karang ngadenge beja samodel kitu atuh sim kuring ge tuluy we buru-buru jeung mamang sim kuring nya nu dimaksud ka pemakaman. Sabari kuring ge keketayapan arek nyokot eta ukuran mayit teh. Satepina di pemakaman nyanaha atuh eta kuburan geus jadi malah kayanana harita ku kuring katempo si ukuran mayit teh aya di sisi. Barang geus kitu terila nungguan si mayit ge datang nyata nu Mang Rustam teh.
tuh mang datang. Oh, geus datang euy. Oke, kade pohon kamun balik bawa eta ukuran anak. Atuh kumaha mawana mang mun arek ayeuna we mun ge Oh, atuh sok wat. barang nya keur semura riweuh atuh kuring ge tuluy we nyalandap nya ada maksud nyokot ukuran teh nya atuh nu antuk nama ukuran ge kuring teh disumputkeun nya ada maksud rek dibawa ka imah ek dijeur-jeur ka ayeunana sarengsena eta nu ngaranna Mang Rustam dikuburkeun atuh masyarakat ge pada baralik ka imahna masing-masing malahan sim kuring mas ancana rapi ge buru-buru balik yang menjadi mamang sim kuring kulantaran kuring bisi kanyahoan eta mawa ukuran nya atuh kuring tuluy we buburuan halo mang tapi kuring asa teu tenang hate moal sieun ieu Ya moal askeun we mah pira-pira nu kitu. Da aku kudu sieun atuh silaing. oh nya mang bawa we ka imah Ya oh. Cobain nasi dah mau kaburu di jalan lagi ngespurit atau tengah atau yang jam 5 purit kio atau imanya. oh sih da kurangnya mau ka di jieu paling yang ditunda we heula di tukangan imah dirinya dina pelang dada selapkeun Ya oh atau lain. singkat cerita atuh kuringnya tepi ka imah nya ada maksud kuring teh arek buru-buru mandi kulantaran arek buru-buru tahlilan eta ka Mang Rustam teh barang kuring geus beres segala na di imah atau kuringnya tuluy we tahlilan seperti biasa kulantaran di lembur kuring mah sok dayakeun tahlilan namun di nu maot teh singkatna cerita atau tahlilan ge beres mun kuring ge tuluy we balik ka imah nya jeung mamang sim kuring teh memang kayanana harita biasa-biasa tapi kuring anggar kaingetan we eta kana ukuran mayit teh Palingnya isu kumana jiana. tapi mang urang rada sieun kumaha lamun mang ngendong atuh maturan urang Ngendong kumai imanya. Kapan bibi mending gimana sorangan di imah. atuh sok penting ayeuna tapi urang rada beda rada sieun Manya mesin gunaun atuh. kapan sidik mamang geus nyaho tadi ukuran anak urang dicokot Mesin iya. mang ngendongnya sepenting ayeuna mah Iya siapa? Yang ke satu orang ngendong. barang geus kitu atuh sim kuring ge jeung mamang sim kuring teh tuluy ka imah sim kuring malahan kuring ge dibaturan kudu jadi mamang kulantaran harita kuring teu ngarasa aya hawa nu beda karasana sieun ku sim kuring malah kuring ge tuluy we meuli kopi jeung rokok nya nu dimaksud pikeun nyuguhan anu maturan ka kuring teka rasa atau waktu ge beki lila beki putih malah kayanana bareto nyedek ka jam 11 penting harita jempling di lembur sim kuring kulantaran tas hujan segala malah di luar mah masih kena kayaan ngarwi barang kuring kekedengan malah mamang sim kuring ge alajot TV nyeunah kuring bet ngadengi suara di belah dapur nyata di tempat nyimpen sim kuring atau ukuran teh kadenge ku sim kuring ku kelupakan eta meni rame kayanana atuh nu antuk nama kuringnya ngagebeg astagfirullahaladzim mang Naon? geus sare mang Acan ya mamang keriya karena di TV ya. atuh kuring tuluy we keluar kamar bari jang eta meriksa kaya hendak di dapur nah bet rame-rame teuing lain mang ai kumaha mang teu kadenge Naon gitu? eta di dapur empak kulon terang gitu tereuwas Ya palingnya berit merenan. pira aku beurit atuh ieu kana Soalnya cicing mamang kelala aja imanya. Yung nongok gue ku sorangan. barang geus kitu atuh kuringnya tuluy we ngilikan ka dapur tapi kayaan di dapur kayaanana teh
suara naon-naon barejeng kaya anak seperti biasa. Dengar ayah tenau atau kuringnya jadi merong karena eta awi ukuran anu diselapkan ku kuring dina pelang dada. Memang kuring pas merong eta kaya anak suasana lagi baki mencekam. Nya atuh nu antokna kuring nyampeurkeun sabari lalaunan nempok eta awi. Barang kuring geus beki deket kitu, nya naha eta awi teh bet usik kaya nana barejeng kuring nempona bari ngadeg-deg seolah-olah eta awi teh bet jadi hirup. Astagfirullahaladzim. Mang kadieu barang kuring keur gegeruan kanu jadi mamang sim kuring nya naha kayaan lampu nu di dapur ge bet gluyubray kayaan anak atuh kuring bagi panik deui bae namun kejadian sebenar gitu mah barang kuring ngegorowok setarik-tarikna tolong mamang kuring tuluy nyamperkeun ka sim kuring balujeng kayaan anak mau kuring ge jiga nu rewas barang nempo ka sim kuring eta mamang kuring teh bet nempo sosok ya eta sosok pocong seorang sosok pocong eta teh pocong mengerustam. Ayo berani, ayo pocong dengan manya, ayo pocong, ayo, mana, kuring teh kanempo eta sosok, tapi barang kuring luakil tuan cilengnya nah eta sosok teh, bet, ayah deket palang dada, gak ngajak papang mana jeung kekagetan kaya anak atau kuring panik deh bae, tolong, kuring yang ngomong sim kuring lumpat ninggalkeun eta imah ya dari maksud saking ku kasieunan jeung karewasan kulantaran eta pocong teh bener hirup kaya anak malah barang kuring keur lompatan yang menjadi mamang sim kuring ya eta pocong mengrustam teh bek ngudak barinya ngalayang kaya anak dulu aduh gawat ada imahnya gawat aduh kuring lompat saperampaan yang menjadi mamang sim kuring dulu. Barang kuring ke lompatan kitu alhamdulillah kuring pepanggih jeung salah sahiji ustad anu aya di lembur kuring atau kuring ngerasa tenang. Aduh, Ustaz, astagfirullahaladzim, ayo, beli cara penggil, aduh. Ya, atau kuringnya tuluy weh, nyaritakeun naon anu kalaman ku sim kuring jeung menjadi mamang sim kuring. Barang geus kitu, cek Pak Ustad, si horeng eta teh kulantaran ukuran awina ku kuring dicokot. Nya atuh nu antukna arwahna atawa jurigna parustam teh tenang. Nya anu dimaksud menta hayang dibalikeun deui ka kuburan eta awi ukuran mayitna teh. Ieu caritaan teh memang kisah nyata. Kurang leuwih geus kana 3 tahun nu katukang. Tapi sataacana kuring bakal ngenalkeun diri nya aing ngaran sim kuring teh anu katelah mah Dudung. Kuring asli orang Bandung. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring jeung nu jadi babaturan sim kuring. Ngeunaan naon anu pernah kaalaman ku pamajikan sim kuring. Nya kieu nu awal caritana.
hiji wanci anu bestari kayanana teh harita pas salasa kaliwon. Kabeneran kuring teh kabagian pas bagian ngaronda. Barang geus kitu atuh nu antuk nama kuringnya pamit kanu jadi pamajikan nya nu dimaksud kuring rek ngaronda. Ya sanajan harita teh kabeneran pamajikan sim kuring teh keur muriang nya atuh sayang ngaronda heula nya payahna we ditinggalkeun. Geus kitu atuh sim kuringnya tuluy we leumpang kaluar nya nu dimaksud kuring teh arek menuju ka pos ronda. Kakarage sababaraha lengkah kuring ti imah nyanaha atuh kuring berpepanggih nyaeta jeung dua babaturan sim kuring anu pas kabeneran manehanana ge bagian jadwal ngarondana teh bareng jeung sim kuring nyaeta nu ngaranna teh si Didi jeung si Acung. Brother, nah tuh bet kakara temong. Nuhun ku temong urang tes kuliling ai maneh ieu na. Jam sabaraha? Oh, jam 8 kakara bijil ti imah. Aduh hampura lu lain naon. Lantaran orang tega sabenerna tadi nama bolos orang ngaronda teh. Asalana pamajikan orang keur gering euy. Urang ge apa cenah pamajikan si Leing cenah geus beberapa ieu gering kunaon gitu. Biasa ai gering nama tekaop manggih dateng bulan. Oh, dateng bulan teh. Ya eta lamun misalnya keur mente sok nyarieun jadi we gering. Urang ge heran. Wah, sama tuh kudu dibawa ka dokter atau dibawa ke paraji meh diurut beteungna. Eta ge urang geus ngomong ke pamajikan tita ada obatan tapi da cenah ngomongna kayak cager sorangan. Ya akhirna mah urang geus we tinggalkeun ku urang. Oh, barang geus kitu atuh sim kuring ge ngobrol ngeunaan pamajikan sim kuring. Nyata kanu jadi babaturan. Sabuat keur kitu nyanaha atuh nu jadi babaturan sim kuring teh bet nempo anu pakolepat cahaya beureum malah jiga seuneu. Malah tepatna eta teh menuju naon nya coy beureum kitu. Mana heueuh lah nah bet jiga parcis siga ek turun di imah urang itu. Aduh kelanya urang balik. Kuring ninggalkeun eta babaturan sim kuring lantaran jelas pisan ku kuring katempo eta cahaya beureum teh bet jiga turun disabudareun imah sim kuring. Kalau lulusan gitu kalau lompat. Kumaha tuh urang tuturkeun euy karunya bisa aya naon itu. Masalahna kakaraan ya aya nempo aya cahaya beureum model kitu mah. Oh nya, ayo atuh urang udag. Barang kuring angsro kaburuan imah atunya naha eta cahaya beureum teh beturun percis di deket dapur imah sim kuring. Malah jiga beh kamar mandi kabeneran harita imah sim kuring kamar mandina teh aya di luar. Barang kuring ngadeukeutan eta ka kamar mandi nya naha kuring bet karuaskeun malah suasana ge jadi beda. Kayanana teh bulu kudu kuring ge ting carengkah. Barang ku kuring ditempo nya naha eta aya sosok buluan coba eta sosok teh jangkung gede malah kayanana teh dikasieun ku kuring ke tempat di tukang. Kuring ngintip ngeunaan eta kejadian. Alah itu naon? Nah bet aya di kamar mandi si kuring cak gerantas kuring. Barang geus kitu kuring karuaskeun pelantaran dua babaturan sim kuring teh si horeng nuturkeun sim kuring. Naon mana bet keketayapan kitu naon ai maneh. Naon si Leing. Cicing tempo geura itu di kamar mandi urang bet aya sosok jangkung gede itu tempo buluan. Ayo turang samperkeun. Kuring geus amprok yang jadi babaturan atau kuring ge jadi ngawadwanikeun maneh lantaran
kuring penasaran ka eta sosok anu camuguk di kamar mandi masem kuring. Barangku kuring beki deket, malah kayanana kuring tiluan yang jadi babaturan ngadeketan eta sosok. Nyenaha eta sosok teh bet ngalieu ka kuring barijeng keur ngecerotan cangcut pamajikan sungkuring anu pinuh ku getih. Atuh nempo kejadian samuda kitu mah kuring panik kulantaran eta beungeutna sosok teh bet mantak dikasieun. Jaba kayaanana teh matana molotot barijeng nempo ka kuring tiluan barijeng eta budak teh ngagerem kayaanana. Alah, itu mah naon itu buta naon itu tempo geledak. Ayo, itu mah bukan. Ayo orang babet. Kukuring eta buta disamperkeun nya lantuk nama kukuring tarik di gebuk. Nyalah eta buta teh bet ngiles dina pandangan kuring malah nu katempo ku sim kuring teh bet jadi cahaya beureum. Atuh ku antuk nama kukuring di udah eta cahaya beureum teh. Barang kukuring di udah kitu. Nyalah eta sosok teh bet asar ke kamar pemajikan sim kuring. Kadenge ku sim kuring jelas pisan pamajikan sim kuring teh ngajerit maneh tarik atuh nu antuk nama kuring beki panik kulantaran eta nempo kejadian samoda kitu mah nya nu antuk nama kuring tuluy we asup ka jero imah. Anu dimaksud arek nempo pamajikan sim kuring bisi kumaha onam. Barang kuring asup ka imah janaha pamajikan kuring teh bet keur ngagoler di datehel malah kaayaanana teh teu sadar pingsan kaayaanana. Sayang, aduh, Neng, geura udang Neng. Pamajikan mana mah pingsan ya mah. Lah, kumaha tuh yin cara nyadarkeunana? Gampang nyadarkeunana mah cicing awas kudu diberi napas buatan ya mah. Ulah gitu atuh. Mana mau macam pengalaman ku urang kuduna ge. Nyauna ieu. Ieu mah napas buatan mah khusus spesialis urang ya cicing. Ieu teh pan pamajikan urang ai maneh meureun ku urang we. Kumana mah ulah atuh da salakina menarik ge meuneuteuk ku batur. Usalakina tara mempan mah udang-udang. Oh gitu. Cung say maneh. Cicing awas kurang. Mana mah boceng kok semut ge ulah. Heup. Nah bet kana guntreng kitu atuh ai si lain. Kieu we atuh ayeuna mah mending keneh tang Pak Ustad we yuk. Duh, mending keneh kitu tang Pak Ustad we daripada memperebutkan arek marena pas buatan. Maneh mah nya atuh ai kira-kira arek nang Pak Ustad bae mah hayu urang mah. Dung atuh daguan idenya urang rek nang Pak Ustadnya. Jung buat sayang Neng. Nah sebuat baturan kuring nang Pak Ustad kaayaan di imah ge bet beki sieun malah lampu imah ge kedap-kedip jeung deui kaayaanana teh bet angin ting hariuk barijeng loba dedengian kana ceulik kuring anu teu pernah ku kuring didengi aya berbagai macam sorak anu mantak pikasieun ka sim kuring. Neng udah bantu Neng. Sayang. Kejadian samoda kitu nya naha eta pamajikan kuring teh bet hudang kaayaanana malah bari molotot matana mentek pikasieun barijeng sorana ge bet robah jiga sora jurig jeung deui kenyataan mah
pamajikan kuring teh siga nu kaancikan ku makhluk halus. Barang geus kitu atuh kuring beki panik deui bae. Sayang, Neng, sadar Neng. Ya Neng sadar Neng. Teu pamajikan jeung kuring nya abad kalah ka seuri nu mentak pikasieuna. Neng eling Neng, eling Neng. Eling Neng, kuring beki panik kayana. Barang kuring keur panik kitu, terlihat jadi babaturan sungkuring ke datang kali jeung mawa Pak Ustad. Geus kitu ku Pak Ustad atuh bajakan kuring teh dijampean. Malah eta pamajukan kuring teh tuluy sadar jeung kaayaanana aya nu kaluar tina awakna cahaya beureum. Nyaeta sosok anu tadi kukuring ditempo di kamar mandi. Si orang eta teh asup kana awak pamajikan sungkuring. Nya aya nu kasebut nama cek Pak Ustad. Eta sosok teh arana teh jin klawer ngisepan getih anu keur emen. Bebandung sareng bebandung salira awit teh pangajulaguan sorga gede alur mega paremos kepaya lepat saeuti diri abdi jalan di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter jalan di dieu aya pesta datang teu diondang balik teu dianter.